aya deui salat teh sanes salat fardu tapi salat sunat. Ngeun salat sunat teh aya salat sunat anu di waktu-waktu nya jeung salat anu ngagaduhan sabab nya. Aya deui salat sunat teh salat sunat teu di waktu-waktu asal ulah dina waktu makruh jeung haram we. Mana contona salat sunat anu di waktu-waktu sapertos salat taraweh waktosna teh sabada isya, salat witir sami sabada isya, salat tahajud sami kitunya bada isya, kitunya tahajud oge saksanaos kudu peureum heula cenahnya. Terus salat duha di waktu-waktu eta enjing-enjing waktosna teh. Terus salat sunat qobla ba'danya, salat sunat qobla isya, qobla maghrib, ba'da maghrib eta kan di waktu tah upami salat sunat nu di waktu-waktu mah niatna teh wajibna teh dua dina hate teh. Hiji nyebutkeun usolli teh abdi salat, nu kadua nyebutkeun lamun witir gitu, lamun taraweh abdi salat taraweh keun eta nyebut sunat ge da tos puguh sunat kitu cenah. Upami duha abdi salat duha nah teh jadi dua nu wajibna teh. Terus aya deui salat sunat nu ngagaduhan sabab. Naon salat sunat nu ngagaduhan sabab teh? Seperti salat gerhana. Pangna salat teh naon? Sabab aya gerhana gitu kan ya. Pangna salat kunaon? Salat istisqa. Pangna salat kunaon? Salat istisqa halodo gitu. Ta eta teh dua sami. Abdi salat gerhana panon poe mun panon poe, gerhana bulan atawa salat istisqa mun istisqa gitu. Niat dina hate teh. Nu katilu aya salat sunat mutlak. Ari salat sunat mutlak mah eta mah teu disebutkeun ieu teh salat witir sanes kitu, salat duha sanes, tahajud sanes. Hayang salat teh ieu da witir geus 11 rakaat misalkan abdi teh cenah. Hayang keneh salat teh urang. Salat sunat we eta mah namina teh salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak mah kawajibanana teh ngeun hiji gitu niatna teh. Abdi salat tos we hungkul. Tah kitu janten martabat niat salat dina salat fardu aya tilu kawajiban. Hiji nyebatkeun abdi salat, dua nyebatkeun fardu, tilu nyebatkeun duhur, asar atawa maghrib dan seterusnya. Upami salat sunat nu di waktu-waktu atanapi nu ngagaduhan sabab, kawajiban niatna teh dua, nyebatkeun abdi salat jeung nyebatkeun salat sunat eta taraweh, witir atanapi sajabina. Nu katilu salat sunat mutlak teu di waktu-waktu eta mah asal ulah waktu haram we. Eta mah kawajiban niatna teh mung hiji kitunya eta nyebatkeun abdi salat hungkul. Tah kitu pangitan. Na seueur keneh ieu teh keun engke deui gitu tah nya. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebet jalmi ahli salat kitu nya. Sok ngadua geuningan ka Allah teh. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Mugi Gusti ngajadikeun abdi karengrengan jalmi anu ngadegkeun salat. Sanes abdi hungkul tapi dzurriyyati cenah. Turunan urang oge urang doakeun sing janten ahli salat. Bakat ku penting-pentingna salat jantenkeun sadayana kegiatan-kegiatan anu salianti salat eta teh itung-itung nunguan salat urang teh kitu magawe ieu teh. Urang marek buburu heula ngadaguan salat lohor gitu. Urang mah arek ngagemuk heula ngadaguan asar gitu. Jadi niatan padamelan nu didamelkeun ku urang, nu dilaksanakeun ku urang di luar salat eta teh padamelan ngantosan datang salat cenah kitu ngarah jadi ibadah gitu tah cenah. Daripada ieu mah kitu ngadedekul teu puguh mah cenah. Tak kitu panginten saterasna mah
dari masalah ibadah mah ta'abudi gitunya bahasa Arabna teh teu kudu kaharti